Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bainama kalbun di antara anjing yutifu anu ngurilingan ieu kalbun birokiyatin kana talaga. Kada geus deukeut yaktuluhu etang maehan kana itu kalbun naon al-atasyu dahaga. Idro'athu tuluy ningali ka itu kalbun sabagiyun awewe anu sok jinah min baghaya Bani Israila ti pirang-pirang tukang zinah Bani Israil. Panaza'at tuluy muka ngudar itu bagi teh bagiun teh mukoha kana sapatuna itu bagian. Pastakot tuluy merenginum itu si bagi lahu ka itu kalbun bihiku itu muk atau sapatu. Pasakothu tuluy nginum itu kalbun kana sapatu teh pagupiro tuluy dihampura saha laha eta bagiun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Baridu kudu niiskeun aranjeun to'amakum kana kadaharan aranjeun yubarok maka diberkahan naon fihi itu to'am. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Adi. Birru kudu nyieun kahadean aranjeun abaakum ka bapa-bapa aranjeun tabarrakum maka nyieun kahadean ka aranjeun sa abna ukum pirang-pirang anak aranjeun. Wa'ifu sareng kudu ngahampura aranjeun anin nisa'i ka pirang-pirang awewe. Ta'ifu maka ngahampura saha nisa ukum pirang-pirang bojo aranjeun. Paman sareng ari saha jalma tunusila anu di uduran itu eman. Tunusila anu di uduran saha ilahi itu eman. Falam yakbal mangka henteu narima. Allah palayarid sareng moal datang itu si eman alal haudi kana talaga Kausar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakim Imam Hakim an Jabirin katampi ti Sayyidina Jabir. Bunia diadegeun al-Islamu agama Islam ala khamsin kana 5 adegan. Syahadatin hiji nyaksi alla ilaha kana teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan sareng sayaktosna Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah. Wa iqamis sholati sareng ngadegkeun salat. Wa itaiz zakati sareng mayar zakat. Wa hajjil baiti sareng munggah haji ka Baitullah. Wa shaumi ramadhana sareng puasa di bulan Ramadan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Bainal abdi eta tetep di antara hamba wala jannati sareng surga sab'u aqabatin ari 7 pirang-pirang tanjakan. Ahwanuha ari paang entengna itu aqabat al mautu eta maut. Wa ashabuha sareng ari paang sulitna itu sab'u aqabate al wuqufu eta cicing baina yadayillahi ta'ala di antara kakakuasaan Allah ta'ala. Iza ta'ala ko di mana-mana cumantel muta'alak muntangan sa al madlumu jalma anu didolem kabih bizalimina ka jalma anu ngadolim. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari. Bainama rajulun di antara hiji lalaki yamshi anu leumpang ieu rajul bil tariqin di jalan istada maka ngerasa banget alaihi ka itu rajul non al atasyu dahaga. Pawajara tuluy manggihan itu si rajul teh bi'ron kana sumur. Panazala tuluy turun itu si rajul fiha dina itu bi'ru. Pasyariba tuluy nginum itu si rajul minha tina itu bi'ru. Tsumma kharaja tuluy keluar itu si rajul. Fa iza mangka nalika kharaja wa ari itu rajul teh bikalbin pendak jeung anjing yalhatsu anu nglelkeun itu kalbun. Yaqulu anu ngadahar itu kalbun asyara kana taneuh minal atosyi tina bangetna dahaga. Faqala mangka nyarios itu si rajul laqad balagon yakin geus nepi hadzal kalbu ieu anjing minal atosyi tina bangetna dahaga. Mitladi kana saperti anu balago anu geus nepi ieu ladi bi ka kami panazala tuluy turun itu si rajul albi'ro kana sumur. Pamalaa tuluy minuhan itu si rajul khuffahu kana sapatuna si rajul ma'an kana cai. Suma amsakahu tuluy nyekel rajul kana itu khuf bi fihi ku cangkemna ieu si rajul. Sumaroko tuluy naik
itu si rojul pasako tuluy nginum naon alkalbu anjing pasyakaro maka narima syukuran Sa'allahu Gusti Allah lahu ka itu si rojul pagoparo mangka ngahampura Allah lahu ka itu rojul fasuila mangka ditaro sa Nabi sallallahu alaihi wasallam kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mangka ngadawu kangjeng Nabi fi kulli dzati kabidin rot batin dina sakur-sakur anu ngabogaan hate anu basih ajrun ari aya ganjaran. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis sa Muslimun Imam Muslim. Bainama ana di antara ari kami pil hatimi eta tetep dina hatim muttajian barina anu nyangigir. Id atani ujug-ujug datang ka kami sahaatin anu datang. Pakodda tuluy pakoda mangka meulah itu atin ma kana perkara baina hadihi anu aya eta tetep dina ieu ila hadihi nepi ka ieu pastakhroja tuluy ngaluarkeun ieu atin qalbi kana hate kami suma utitu tuluy didatangan kaula bitostin kalawan hiji bokor min dahabin anu tetep tina emas mamluatin anu dipinuhan naonana imanan tina keimanan pagusila mangka dikumbah naon kolbi hate kami bima in jam-jama ku cai jam-jam tuma husya tuluy di jejelan kolbi tuma uida tuluy dibalikeun ieu kolbi tuma utitu tuluy didatangan kami bidabatin ku hiji hewan dunal bigoli anu sahandapeun bigol wa fauqal himari sareng saluhurun himar abyadho anu bodas yuqalu anu dingaranan lahu ka itu dabah naon alburoku burok yadong anu nandan ieu burok khotwahu kana lengkahna itu burok enda aqsa toropihi dina tungtung paningalina burok pahumilatu mangka ditumpakeun kami alaihi kana itu burok pantolako mangka berangkat bi mawa kami saha Jibrilu malaikat Jibril hatta ata sehingga datang ia Jibril as-sama dunya ka langit dunya pastap tahatuluy mentamu ka ieu Jibril kila maka ditanya man eta saha hada ari ieu qala kadauh Jibrilu ari ieu eta Jibril kila ditanya deui waman sareng ari saha maka eta tetep sarta anjeun qala ngadauh Jibril Muhammadun ari anu sarta kami eta Muhammad kila di ngomongkeun waqad ursila sareng nyata geus diutus itu Muhammad ilahi kasama qala ngajawab Jibril naam sumuhun diutus kila diomongkeun atawa dicarioskeun marhaban bagja banget bihi pendak sareng Muhammad pak nikmal maji'u mangka paang alusna anu datang jaa geus datang itu Muhammad paputiha mangka bukakeun ieu sama falama khalastu mangka tatkala asup kami faiza mangka nalikana khalastu fiha eta tetep di itu sama teh Adamu ari Nabi Adam Pakola maka ngadauh malaikat Jibril haza ari ieu abuka eta bapa anjeun Adamu tegasna Nabi Adam pasalim mangka kudu maca salam anjeun alaihi ka Nabi Adam pasalim tu tuluy uluk salam kami alaihi ka Nabi Adam paroda mangka ngajawab ieu Nabi Adam assalama kana salam sumakola tuluy ngadauh Nabi Adam marhaban bagja pisan bin nabiyyi pendak sareng nabi as-sholihi anu soleh wal ibni sholih sareng anak lalaki anu soleh suma su'ida tuluy hanjat naik yen malaikat Jibril mawa kami hatta ata sehingga datang ieu Jibril asama saniata ka langit anu kadua fastaftaha tuluy mentamu ka ieu Jibril fakila mangka ditanya man eta saha hada ari ieu qala ngajawab ieu Jibrilu ari ieu eta Jibril kila ditanya deui waman sareng ari saha maka eta tetep sarta anjeun qala mangka ngajawab ieu malaikat Jibril Muhammadun ari anu sarta kami eta Muhammad kila ditanya deui waqad ursila sareng nyata geus diutus itu Muhammad ilaihi ka sama sania qala ngajawab Jibril naam sumuhun kila dicarioskeun marhaban kacida bagjana bihi pendak sareng Nabi Muhammad panikmal maji'u mangka paang alusna anu datang jaa geus datang itu Muhammad paputiha mangka dibuka ieu sama
Falamma khalastu maka nalika asup kami. Iza dina nalika khalastu Yahya pendak kami sareng Nabi Yahya wa Isa sareng Nabi Isa. Wa huma sareng ari itu dua nana teh ibnal khalati eta dua anak bibi indung. Qala ngadauh ieu malaikat Jibril, haza ari ieu Yahya eta Nabi Yahya wa Isa sareng Nabi Isa. Pasalim mangka kudu maca salam anjeun alaihi maka itu Nabi Yahya sareng Isa. Pasalam tu tuluy maca salam kami. Paroda mangka ngajawab itu Yahya sareng Isa. Tsumaqala teras ngadauh itu Nabi Yahya sareng Isa. Marhaban. Kacida bagjana bil akhi pendak jeung dulur. As-solihi anu soleh wan nabi soleh sareng nabi anu soleh. Tsumma su'ida tuluy naik ieu malaikat Jibril lebih mawa kami ila sama isa lisati ka langit anu katilu. Pastaftaha tuluy menta muka ieu malaikat Jibril. Kila ditanya. Dicarioskeun, man eta saha hada ari ieu? Qala ngajawab ieu Jibril. Jibrilu ari ieu Jibril. Kila ditanya deui waman sareng ari saha maka eta tetep sarta anjeun. Qala ngajawab Jibril. Muhammadun ari sarta kuring eta Muhammad. Kila dicaritakeun. Wa qad ursila sareng nyata geus diutus ieu Muhammad ilaihi kasama. Qala ngajawab Jibril, na'am sumuhun. Kila dicarioskeun, marhaban. Kacida bagjana bihi pendak sareng Nabi Muhammad. Panikmal maji'u mangka eta pangsal alus-alusna anu datang. Jaa geus datang Muhammad. Paputiha mangka dibuka ieu sama. Palama khalastu maka nalika asup kami. Iza nalikana khalastu Yusufu pendak sareng Nabi Yusuf. Qala ngadauh Jibril, haza ari ieu Yusufu eta Nabi Yusuf. Pasallim mangka kudu maca salam anjeun alaihi ka Nabi Yusuf. Paroda mangka ngawaler Nabi Yusuf. Sumaqala teras ngadauh ieu Nabi Yusuf, marhaban. Bagja kacida bil akhi sholih pendak sareng dulur anu soleh wan nabi sholih sareng nabi anu soleh. Suma suida tuluy naik ieu malaikat Jibril lebih mawa kami hatta ata sehingga datang Jibril as-sama a'rabi'ata ka langit anu kaopat. Pastaftaha tuluy menta mukakeun ieu malaikat Jibril kila ditanya. Man eta saha hada ari ieu? Qala ngajawab Jibril. Jibrilu ari ieu eta Jibril. Kila ditanya deui waman sareng ari saha maka eta tetep sarta anjeun. Qala ngajawab Jibril Muhammadun ari anu sarta kuring eta Muhammad. Kila ditaros deui. Wa qad ursila sareng nyata geus diutus ieu Muhammad ilahi kasama. Qala ngadauh Jibril, na'am sumuhun. Kila dicarioskeun. Marhaban bagja kacida bihi pendak sareng Nabi Muhammad. Panikmal maji'u mangka eta pang alusna anu datang. Jaa geus datang. Paputiha mangka dibukakeun ieu asama. Palama khalastu mangka nalikana asup kami. Ida nalikana khalastu Idrisu pendak kami sareng malaikat jeung Nabi Idris. Qala nyarios ieu Jibril, haza ari ieu Idrisu eta Nabi Idris. Pasalim mangka kudu maca salam anjeun alaihi ka Nabi Idris. Pasalam tu mangka maca salam kami. Paroda mangka ngajawab ieu Nabi Idris. Sumaqala tuluy ngadauh ieu Nabi Idris, marhaban kacida bagjana. Bil akhi sholih pendak sareng dulur anu soleh wan nabi sholih sareng nabi anu soleh. Suma suida tuluy naik ieu malaikat Jibril lebih mawa kami ila sama il khamisati ka langit anu ka 5. Pastaftaha tuluy menta muka ieu malak Jibril. Kila ditanya, man eta saha hada ari ieu? Qala ngajawab Jibril. Jibrilu ari ieu eta Jibril. Kila ditanya deui waman sareng ari saha maka eta tetep sarta anjeun. Qala ngajawab Jibril Muhammadun ari anu sarta kuring eta Muhammad. Kila ditanya deui wa qad ursila sareng nyata geus diutus Muhammad ilahi kasama. Qala ngawaler malaikat Jibril, na'am sumuhun. Kila dicarioskeun, marhaban du kacida bagjana bihi pendak sareng Muhammad. Panikmal maji'u pang alus eta pang alusna anu datang. Jaa geus datang ieu Muhammad. Falama khalastu mangka nalika asup kuring kami. Idza nalikana khalastu Harunu pendak kami sareng Nabi Harun. Qala nyarios malak Jibril, haza ari ieu Harunu eta Nabi Harun.
Pasalim mangka kudu maca salam anjeun alaihi ka Nabi Harun. Pasalam tu tuluy maca salam kami alaihi ka Nabi Harun. Paroda mangka ngajawab ieu Nabi Harun alaiya ka kami. Assalamu kana salam. Sumaqala teras nyarios ieu Nabi Harun marhaban bagja kacida. Bil akhi sholih pendak sareng dulur anu soleh wan nabi sholih sareng nabi anu soleh. Sumasuida tuluy naik ieu malak Jibril bi mawa kami ila sama isa disati ka langit anu kagenep. Pastap taha tuluy menta muka ieu malak Jibril. Kila dicarioskeun man eta saha hada ari ieu. Qala ngajawab Jibril. Jibrilu ari ieu eta Jibril. Kila ditanya deui waman sareng ari saha maka eta tetep sarta anjeun. Qala ngajawab Jibril. Muhammadun ari ieu eta anu sarta kuring teh Muhammad. Kila dicarioskeun deui. Waqad ursila sareng nyata geus diutus ieu Muhammad ilahi kasama. Qala ngajawab Jibril, naam sumuhun. Marhaban bagja kacida bihi pendak sareng Nabi Muhammad. Pani mal maji'u mangka eta pang alusna anu datang. Jaa geus datang ieu Nabi. Palama kholastu nalikana asup kami. Idza nalikana kholastu Musa pendak kami sareng Nabi Musa. Qala teras qala tuluy nyarios Nabi qala tuluy nyarios ieu malak Jibril. Haza ari ieu Musa eta Nabi Musa. Pasalim mangka kudu maca salam anjeun alaihi ka Nabi Musa. Pasalam tu tuluy maca salam kami alaihi ka Nabi Musa. Paroda teras ngajawab ieu Nabi Musa alayya ka kami bassalama kana salam. Sumaqala tuluy nyarios ieu Nabi Musa marhaban bagja kacida bil akhi sholih pendak sareng Nabi anu pendak sareng dulur anu soleh wan nabi sholih sareng Nabi anu soleh. Palama tajawaz tu mangka nalika ngaliwat kami. Baka ceurik Nabi Musa. Kila dicarioskeun lahu ka Nabi Musa. Ma ari naon yubikika eta anu nyerikeun emak ka anjeun. Qala ngajawab Nabi Musa. Abki ceurik kami. Li anna gulaman karena sayaktosna gulam. Nabi Muhammad ya. Bu Isa eta diutus ieu gulam ba'di sabada kami. Yadkhulu bakal asup ala jannata ka surga min ummatihi ti umatna itu gulam. Saon aksaru leuwih loba miman tinimang jalma yadkhulu anu asup ieu man min ummati ti umat kami. Tsumma su'ida tuluy naik ieu malak Jibril. Bi mawa kami ila sama isa biati ka langit anu katujuh. Pastap taha tuluy menta muka ieu malak Jibril. Kila dicarioskeun man ari saha hada ari eta ieu. Qala ngajawab Jibril. Jibrilu ari ieu eta Jibril. Kila dicarioskeun man ari saha maka eta tetep sarta anjeun. Qala ngajawab Jibril. Muhammadun ari anu sarta kuring eta Muhammad. Kila dicarioskeun waqad bu'isa sareng nyata geus diutus Muhammad ilahi kasama. Qala ngawaler ieu malak Jibril naam sumuhun. Kila dicarioskeun marhaban bagja kacida bihi pendak sareng Muhammad. Pani mal maji'u mangka eta pang alusna anu datang. Jaa geus datang ieu maji. Palama kholastu maka nalikana asup. Idza nalikana kholastu Ibrahimu papendak kami sareng Nabi Ibrahim. Qala saur Nabi Muhammad. Qala nyarios ieu Jibril. Haza ari ieu abuka eta bapa anjeun. Ibrahimu tegasna Nabi Ibrahim. Pasalim kudu maca salam anjeun alaihi ka Nabi Ibrahim. Pasalam tu tuluy maca salam kami alaihi ka Nabi Ibrahim. Paroda teras ngawaler ieu Nabi Ibrahim assalama kana salam. Faqala mangka ngadawuh ieu Nabi Ibrahim marhaban bagja kacida bil ibni sholih pendak sareng anak anu soleh wa nabi sholih sareng nabi anu soleh. Sumarufi'a tuluy diangkatkeun li ka kami naon sidratul muntaha. Faidza nabkuha tuluy ari buahna itu sidratul muntaha teh mislu kilali hajarin eta saperti buah waluh tanah hajar. Wa idza waraqaha sareng ari daunna sidratul muntaha teh mislu azanil fialati eta saperti daun ceuli gajah. Qala nyarios ieu malak Jibril. Hazihi ari ieu teh sidratul muntaha eta sidratul muntaha. Wa idza tuluy ari kaula teh arba'atu anharin eta ningali opat wahangan.
naharoni ari dua wahangan teh batinani eta di jero duanana wa naharoni sareng dua wahangan deui zahironi eta di luar duanana kutu teras nyarios kami ma eta naon hadani ari ieu dua wahangan ya Jibrilu he Jibril qala ngawalar malak Jibril amal batinani anapun ari anu dua di jero panahroni mangka eta duanana teh dua walungan teh fil jannati eta di surga wa mazahironi sareng anapun ari dua wahangan anu di luar teh fanailu mangka eta wahangan nil wal furatu sareng wahangan purat sumarufi'a tuluy diangkatkeun ilaya ka kami naon al baitul ma'mur baitul ma'mur fakultu mangka terus nyarios kami ya Jibrilu he Jibril ma eta naon hada ari ieu qala ngawalor malaikat Jibril hada ari ieu teh al baitul ma'muru eta baitul ma'mur yadkhuluhu asup ka baitul ma'mur kullayaumin dina tiap-tiap poe teh naon sab'una alfa malakin 70.000 malaikat idza kharaju di mana-mana keluar ieu sab'una alfan min huti itu baitul ma'mur lam ya'udu maka teu balik deui ieu sab'un ilaihi ka itu baitul ma'mur summa utitu tuluy didatangkeun ka kami biinain kana wadah min khamrin tina arak wa inain sareng wadah min labanin tina cai susu wa inain sareng wadah min asalin tina madu faqadtu tuluy nyokot kami allabana kana cai susu faqala mangka ngadauh ieu malaikat Jibril ya ari itu laban teh alfitratu eta agama Islam allati anu anta ari anjeun alaiha kana itu lati wa ummatuka sareng umat anjeun sumapurido tuluy dipardukeun alaiya ka kami naon khamsu na 50 naonana salatna kula yaumin dina tiap-tiap poe parojatu tuluy balik kami pamarortu tuluy ngaliwat kami ala Musa ka Nabi Musa faqala maka nanya Nabi Musa bima kana naon umir tadi parentah anjeun kutu ngajawab kami umir tu diparentah kami bi khamsina kana 50 naonana salatna kula yaumin dina tiap-tiap poe qala ngadauh Nabi Musa inna ummataka sayaktosna umat anjeun latas tatiu eta moal kawasa itu umat khamsina kana 50 naonana salatna kula yaumin dina tiap-tiap poe wa ini sareng sayaktosna kami wallahi demi Allah qad jarabtu eta nyata geus nyoba kami annasa ka manusa qabla ka anu samemeh anjeun wa al jatu sareng ngakal kami bani Adam ka bani Adam asyadal muajalati kana pang banget natina ngakalan parji mangka kudu balik deui anjeun ila rabbika ka pangeran anjeun fasalhu tuluy menta anjeun ka Allah atakhfifa kana ngentengkeun atawa ngaringankeun liumatika pikeun umat anjeun parojatu tuluy balik kami pawadoa mangka ngurangan Robbi anni ka kami asyron kana 10 parojatu tuluy balik kaula ila Musa ka Nabi Musa faqala teras ngadauh Nabi Musa mislahu kana saumpamana parjihu parojatu tuluy balik deui kami pawadoa mangka ngurangan Robbi anni ka kami asyron kana 10 parojatu mangka balik deui kami ila Musa ka Nabi Musa faqala mangka ngadauh ieu Nabi Musa mislahu kana saumpamana parji parojatu tuluy balik deui kami pawadoa mangka ngurangan Robbi anni ka kami asyron kana 10 paumir tu tuluy diparentah kami bi asyri sholawatin kana 10 pirang-pirang sholatan kula yaumin dina tiap-tiap poe faqala mangka ngadauh Nabi Musa mislahu kana saumpamana parjihu parojatu maka balik kami paumir tu maka diparentah kami bi khamsi sholawatin kalawan 5 kali pirang-pirang sholatan kula yaumin dina tiap-tiap poe parojatu maka tuluy balik kami ila Musa ka Nabi Musa faqala mangka naros Nabi Musa bima kana naon umir tadi parentah anjeun kutu ngajawab kami umir tu diparentah kami bi khamsi sholawatin kana 5 pirang-pirang salat kula yaumin dina tiap-tiap poe qala ngadauh Nabi Musa inna ummataka sayaktosna umat anjeun
La tastati'u eta moal kawasaeun umat anjeun khamsa sholawatin kana 5 pirang-pirang salat kulla yaumin dina tiap-tiap poe. Wa inni sareng sayaktosna kami qad jarabtu eta nyata geus nyoba kami. Annasa ka manusa qoblaka dina samemeh anjeun wa al jatu sareng ngakal-ngakal kami. Bani Adama ka nabi ka Bani Israil ka kaum Bani Israil asyadal jalati kana pang banget natina ngakalanana. Parji mangka kudu balik deui anjeun ila rabbika ka pangeran anjeun. Pasalhu mangka menta anjeun ka Rob atakhfifa kana karinganan li ummatika pikeun umat anjeun. Kutu ngajawab kami sa'atu tos nyuhunkeun kami Robbi ka pangeran kami hatta istah yaitu sehingga izin kami minhu ti Rob walakin tatapina ardo ridho kami wa usallimu sareng masrahkeun kami. Palama jawaztu maka nalika ngaliwat kami nadani ngagero ka kami saha munadin anu ngagero amdo itu geus ngaluluskeun kami paridoti kana kaparduan kami wa khafaftu sareng ngaringankeun kami anak ibadi ka pirang-pirang hamba kami. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Malik bin So'ata katampi ti Malik bin So'ah. Al bayyani ari dua jalma anu jual beuli bil khiyari eta meunang khiyar malam yatafarriqo dina salagi can pisah ieu duanana. Pa in sodaqo maka lamun bener ieu bayyani wa bayyana jeung mertelakeun ieu bayyani burika mangka diberkahan sahalahuma itu bayyani bi bayyihima dina jual beulina itu bayyani. Wa ing katama sareng lamun nyumputkeun ieu bayyani wa kadzaba sareng bohong ieu bayyani muhiqat mangka dilebur naon barokatu bayyihima barokah jual beulina itu bayyani. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari. Bi sato'amu eta panggorengna kadaharan to'amul walimati ari kadaharan tina walimah yud'a anu diundang ilaihi kana itu to'am saha al aghniyau pirang-pirang anu beunghar wa yutroku sareng teu diundang sal fuqara'u pirang-pirang jalma fakir. Waman sareng ari saha jalma taroka eta ninggalkeun ieu man ada'wata kana undangan faqad aso maka nyata dosa ieu si eman Allah ka Allah wa rasulahu sareng ka utusan Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa asy-Syekhani Bukhari Muslim. Wallahu a'lamu bissawab.